Makan sendiri, nyuci sendiri, mandi sendiri, tidur pun sendiri. Salalalala, blakuk jazz. Aduh, beb nelpon ya. Halo. Udah nyatu belum kamu, Beb? Iya, ke meeting perusahaan biasa. Kamu jangan lupa makan ya. Oke. Ayang. Jang, naon Pak? Ade cangcut saha di kamar maneh? Bahaya euy. Bapak orang cangcut di euy. Oh, eta mah anu rerencangan Pak, jualan online. Mana geus bau deui mah maneh mah cangcut teh. Candi seuseuh jigana nama Pak. Pan abdi aya nama Pak jeung rerencangan teh jualan online. Kade sia mah moe we ka imah. Bapak rek diteuneun ka kamar maneh deui. Dasar budak. What? Judi. Duduk. Nah, mana gimana? Anjir teh. Aing menang. Ya, artinya dipotongnya. Si ayah tah malitarasi kalah judi di dia. Lahong lamun teh meakeun duit. Apa aing mah judi ge meh maneh bisa ka salon. Ceraikan aing ayeuna keneh. Kan taku sia. Apa aing mah judi ge meh maneh bisa ka salon. Ris. Wah, dia orang judi deui. Wah, lanjut. Judi. Kan taku sia. Seorang wanita di Jakarta menganggur karena susah cari kerja. Oke. Mengerjakeun atuh PRT. Atuh kerjane keur kudu Pan ieu kudu diselesaikeun enyi. Mana atuh nu mah babari. Tah kadinya tah copot bagi bawa ke kurung kadinya. Saya bawa kadinya bagi nu handap. Tuluy ka dieu tah kadinya cek itu opat tah kadinya eusina pilaku teh biasa gede mah ah. Itu mah cetek. Nah, atuh. Sok tuluykeun. Aku malu tadi teh hilang. Nah, teh merhatikeun tadi teh. Merhatikeun. Dasar ieu mah. Dadah heula atuh pan syuting urang teh dadah. Acting sedih 1 2 3 yo. Ka dieu wa nuturkeun kamera. Nuturkeun tidak. Wah. Ke heula adegan heula aing begitu geus eureun tidak sababaraha detik langsung ngagebrag ka aing. Wah teh meakeun duit. Lahong lamun teh meakeun duit kitu. 1 2 nya bau deui. Anjing hayang seuri atuh aing ge lah sia mah. Cing anu punna. Cut. Eta mah apaan? Halo Pak, cangcut. Eta mah urang jualan online Pak ayeuna mah. Oh salah euy, aduh nya kakolot kitu.